kairing dalang pepeli rek medar carita wayang
tina jalma hirup ubus tina jalma hirup ubus tina Pak Sekda Garut Ado dison ayah dison lakon di pawayangan mangrupi hiji gamparan dengan uga na ayeuna gelar kesenian tibut seni dina wayang direjama nu kumaladang boga ciri anu pasti watak nu ngancikna diri waya sing waker manusia masing-masing tesaruan lara di alam dunia boga watak beda-beda dulungan boga watak beda lumayan Pak Sekda Garut ayah panglipur mana alah Pak Haji Dudung sahamu baris nyandana ngajung-jung mah dungan seni pangwari mun urang eling wiwitan kang tumo kamalinan laku make aturan sagala rejeng ugaran alah palurah sudalaran ayah wajib dama-dama dipimamat kang dodison ayah dipimamat dah dipupusti dipimamat dipimamat dipupusti Allah Pak Haji Sidik pamisan ayam asep dampak minangka tumapang waris jalan mama ibu murah jalan
sadar carita nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para luluhur anu parantos ngantun. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung. Hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan surcor-cai nu harerang. Marga satwa di sarada, manuk gede manuk letik pas liwer, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ieu patempatan teh nyaeta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyang na Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putukna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watak wantos begawan abiasa dudu wong samanea. Mangno satru sing madu trahing kusumah teti sing andanawiri. Terahing dewa kamanusan. Tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakejap nyata weruh saturung winara wiku ya pertapan aja Kang Lineuwi Kang Lineuwi wiku ya pertapan ajar Kang Lineuwi cahaya nahayun sasmita cakaya kayun sasmita sirna yang ngebaksa kabeh sakabeh
Maulana alas Sabtarengga Begawan Abiasa kasumpingan putu naku anjeun Arjuna kalih buyutna Gatotkaca sami tungkul hamari kelutat nyemah tarimang sabda ajrih ningali pamor sang punirahangan di kakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu ayaku bagja kansa Kulang Mas Sepuh dina poe ieu kadatangan incu ti Puseur Dayeuh Amarta sumuhun eta kulang ngalayan buyut Gatotkaca yap kahareup incu buyut kula sono ieu saya kanu kagungan tak lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh